rugi gede kican nama keur mages rugi duit yang munding Prabu Drakul mau ge meureun ambek aing mending mun bisa sasaduan mah lamun henteu aing si Abah meureun dibawa ka nagara siluman nah aing teh bet eleh bae teh ku sirangna onel-onel teh gerentos Ambu Edoh tuluy Ambu Edoh teh mundur lalaunan ngajauhan jalma-jalma anu masih keneh ngarariung sanggeus rada jauh Ambu Edoh tuluy bae buru-buru indit meuni teu sirikna satengah lompat hayang buru-buru balik ngabejaan ka bahara dia sedangkan jalma-jalma anu keur ngarariung nama saurang oge eueun merhatikeun kabeh jarongjon bae ngaromongkeun kajayaan aneh nyaeta ayana bugang anjing anu robah jadi tangkal cau teh. Ambu Edoh terus lempang rek balik bari hatena mah meuni tagiwur loba kapaur sieun bisi manehna atawa bahara dia engke peuting dipapagkeun ku gulang-gulang Prabu Durakumala bari lempang teh pikiran mah terus bae cus kana teu pararuguh kumaha lamun Prabu Durakumala bener-bener ambeknya terus nu cokot ka nagara siluman kalau aing sorangan si Abah na henteu meureun aing teh apes pisan atuh ari si Abah na mah ngeunah pasina oge lamun aing pae teh tuluy manehna mah bakal kawin jeung si lanang ondel-ondel ari aingna jadi wadal teu aing ngomong aing mamung kejadian kitu gerentas Ambu Edoh terus lempang lantaran bari malaweung sukuna nginjek kaleng tonjong rek labuh ngan untungna guat-guat muntang kana tangkal buah anu aya di pinggir jalan Ambu Edoh reuas ku gulunuk aduh karam jadol teh saha dinu micen kaleng padu bae matak picilakaeun bae cek Ambu Edoh ku gulunuk pas marangana kadinya aya Ceitoh anu tos di warung nempuan pisan Ambu Edoh anu rek labuh teh Ceitoh reuas nyamperkeun maksudna mah rek nulungan kunaon Ambu cek Ceitoh nanya bari nyamperkeun tapi dasar keur pikiran saliwang ditanya ku Ceitoh kitu teh Ambu Edohna kalah teu tarima nah sia masih toh bungahna nempo kami rek cilaka tembal Ambu Edoh bari molotot ka Ceitoh atuh Ceitoh teh reuas undur-unduran ari panonna tetep molongo mencrong ka Ambu Edoh nah jalma teh aya ditanya kalah ambek sugan teu warasnya cek Ceitoh bari undur-unduran ngadenge omongan Ceitoh kitu tangtuna bae Ambu Edoh teh beuki ambek jas ya kalah nyebut ka aing jama gelo hayang diojok-ojok sia ku aing cek Ambu Edoh bari nyokot batu rek ditenggorkeun ka Ceitoh atuh Ceitoh beuki sasa buru-buru malik bari tuluy ngabecir manggret tulung aja maedan anyar tulung cek Ceitoh bari lumpat tulung-tulungan Ambu Edoh beuki seueur satadina mah rek ngudag ngan untungna manehna kaburu sadar dasar gelo sugan eta si Masitoh ka aing ngawanian nyebut jama edan nah apa sapasting atuh aing teh cek Ambu Edoh ngagreget ku ambek-ambekna Ambu Edoh tuluy balik deui lempang deui ngahaja ayeuna mah mengkol jalanna ka kebon maksudna mah ambil ganjang nyampe keur kitu katempo di hareup aya saurang jalma lalaki anu keur nuntun munding Ambu Edoh kaget jeung heran nah siga munding aing nu dibikeun ka si wawalak ekeknya tapi geuning ditungtun ku Mang Uja dijual sugan ku si wawalakna gerentos Ambu Edoh bari terus mencrong kana munding anu dituntun ku jalma anu ngaranna Mang Uja teu lila jalma anu nungtun munding beuki deukeut ka hareupeun Ambu Edoh beuki panasaran hayang nyaho nah munding teh bet aya di Mang Uja tuluy pok Ambu Edoh teh nanyakeun punten Mang Uja eta munding teh bade dibantun ka mana nya asa hafal kuring teh tanya Ambu Edoh jalma anu nungtun munding eureun terus mencrong ka Ambu Edoh atuh kaleresan Ambu goh kuring teh nuju milarian saha anu gaduh ieu munding teh tembal jalma anu nungtun munding adanya kitu Ambu Edoh meuni bunga aduh kabeneran ieu mah kabener pisan sigana munding teh leupas teh si wawalak kekekna ku aing aku deui bae lah lumayan moal rugi teuing aing teh munding balik deui ka aing gerentos Ambu Edoh bari katempo rada runya-renyu beureun ku bunga teh anu saha nya Ambu munding teh tanya jalma anu boga munding deui ji anu kuring Mang Uja puguh ku kuring teh keur diteangan leupas tadi teh kandangna tembal Ambu Edoh bari katempo bunga lantaran cek pikir mah munding anu geus dibikeun ka si ekek teh bisa dibukaan deui ku manehna jadi moal rugi teuing cenah cek pikiran Ambu Edoh teh
Oh, jadi nu ambu mending teh. Nya nu kuring, sing demina ge nu kuring sumpah nu kuring. Ih, atuh kalau resen pisan ambu. Nya atuh kebeneran Mang Uja, tah si mending teh kapanggih ku Mang Uja. Cek Ambu Edoh langsung motong omongan Mang Uja. Ambu kalau resen pisan. Tah ieu mending teh geus ngalantarankeun kuring rugi gede. Geus ngaranjah tah kana tatanin kuring. Atuh kabeh pelak bawang kuring rebah beak. Ayeuna kebenaran pisan mending teh nu ambu cenah. Nya kuring mah rek minta ganti rugi ka ambu, cek Mang Uja. Atuh barang ada yang awan Mang Uja kitu, Ambu Edoh langsung ngajenghok reuas. Anu cek pikir narek untung deui, malah akhirna kajadian mah bakal leuwih rugi gede. Apes deui bae atuh aing keur kieu carana mah. Hanjakal ku aing kalah di aku deui eta mending teh disangka teu teu rusak kebona. Haruh aing mah apes pisan. Kerentes Ambu Edoh bari molongo. Nampo Ambu Edoh kalah molongo, pok Mang Uja nyarita deui. Tah kumaha Ambu? Lamun dihitung karugian kuringnya sampai kana 50 ribuan mah. Ayeuna wayahna Ambu kudu ngagantian. Dabongan atuh nah mundingna kalah dilepaskeun anu tungtungna tah si ngaruksak pakaya kuring. Cek Mang Uja deui. Kayak heula Mang Uja, kayak heula. Nya teh tadina mah munding nu kuring, tapi daina mah geus dibikeun kasih ekek. Lamun rek minta ganti rugi mah kade tuh kasih ekek. Ulah ka kuring. Itu bisa. Ulah coba-coba mungkir ambu. Tadi ambu geus susumpahan mending teh nu ambu. Hari-harina kalah mungkir. Nuduhkeun kasih ekek mending teh. Nyaanan kuring mah Mang Uja, ayeuna mah geus dibikeun ku kuringna kasih ekek. Nyaanan kuring mah. Tuh bisa. Pokona mah ambu nu kudu ganti rugi. Lamun henteu ku kuring dilaporkeun kana berwajib. Atuh Ambu Edoh teh bener-bener bingung. Hatena ngarasa hanjakal ka bina-bina. Haruh, ya aing ngimpi naon keur penting teh atunya. Aing mah ampun. Nah, aing teh ngan apes jeung apes bae. Kerentes Ambu Edoh. Kumaha ambu, rek mere ganti rugi moal ka kuring. Lamun henteu teu naon. Kuring ayeuna keneh rek laporan kana berwajib. Cek Mang Uja deui, teugeg ayeuna mah ngomongna oge. Ambu Edoh anu keur loba kapusing jadina beuki tambah pusing. Tungtungna mah bari jeung seueur oge Ambu Edoh teh kapaksa rek mere ganti rugi. Tuluy ngudaran geulang anu keur dipakena. Sor diasongkeun ka Mang Uja. Nya tuh ya Mang Uja. Kuring digantian tah ku gulang bae. Leuwih ti 50.000 hargana oge. Hitung-hitung hajat meleg kuring mah tah. Cek Ambu Edoh bari ngasongkeun geulang. Gap geulang anu diasongkeun ku Ambu Edoh teh ditampanan bari nyerengeh. Nuhun ambu. Geus karep teuing hajat meleg woh naonna mah. Nu penting mah karugian pakaya kuring geus kagantian. Dah hop mundingna. Cek Mang Uja bari nampanan geulang, tuluy ngalepaskeun munding anu keur ditungtuna. Yo ambu, assalamualaikum. Cek Mang Uja bari tur leos bae indit. Hari munding nama ditinggalkeun hareupeun Ambu Edoh. Ambu Edoh na meuni gregeteun, deungeunna meurepan ka Mang Uja. Heus ya, dasar sia Uja. Moga-moga bae dihakan teh telos ya. Cek Ambu Edoh bari meurepan. Mang Uja ngareret katempueun kumaha Ambu Edoh anu keur meurepan, tapi Mang Uja teh teu ambek ngan saukur nyerengeh deui bae. Ambu Edoh masih keneh ngajanteng, ari beungeutna katampo bakatut haseum, meureun ku seueul jeung ambek-ambekna. Red kana munding, Ambu Edoh beuki ngarasa seueul. Kot kana regang awi anu pas kabeneranna aya di hareupeunna. Yuk celbet, regang awi teh dipake ngababuk hulu munding. Dasar munding geo sia, mau we apes ya ka aing. Cek Ambu Edoh bari ngababuk hulu munding. Munding ngasada, beureun lamun jalma mah ngagoak eta munding teh. Tuluy katampo mundur bari kokoer, ari matana katampo beureum. Huluna tungkul, sigana mah munding teh ku ambek-ambekna rek ngagadil. Atuh Ambu Edoh teh reuas undur-unduran sieun digadil ku munding. Jes ya kalau rek ngagadil ka aing. Cek Ambu Edoh bari undur-unduran. Ari munding katempo rek moro rek ngagadil. Ambu Edoh sasah. Tungtuna mah becir bae Ambu Edoh teh lumpat bari tulung-tulungan. Tulung, aya munding gelo, tulung. Cek Ambu Edoh bari ngabecir lumpat meuni notog-notogeun maneh. Cag urang tunda heula. Apunten ka para wargi sadayana, sakumaha biasa sate acana dongeng dilajengkeun pribados bade ngintun-ngintun heula salam. Kasadaya nutos komen di channel Budaya Sunda Pandangan dina dongeng gara-gara salah wadal bagian ke-21. Kapiatur salam anu kahiji ka Teh Emi Suhemi di Kuningan Parhibetan. Hatur nuhun Teh Emi tos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandangan khususna dongeng Sunda.
Saterasna Nyai Kuncen sareng Kaki Kuncen ieu matos karuhan. Kuncen ABSP duanana oge. Hatur nuhun Nyai Kuncen, Kaki Kuncen. Teras Teh Wiwin di Taiwan, hatur nuhun pisan Teh Wiwin. Kang Haji Pahru di Serpong, teras Teh Dewi Novia Sagita di Cigugur. Hatur nuhun pisan Teh Dewi. Teras Teh Epa Siti Habibah di Kuningan Palih Kidul, hatur nuhun pisan Teh Epa. Mamahna Andri Maulana di Karawang, di Dubai, hatur nuhun pisan Mamahna Andri Maulana. Teras Teh Eni Suhaini di Batam, hatur nuhun Teh Eni. Kang Setiabudi di Bandung, hatur nuhun Kang Setiabudi ya. Hensu Mayang Sunda ya alias Nang Heni teh di Lembang Bandung, hatur nuhun pisan Nang Heni. Teu bosan-bosan Nang Heni ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Saterasna Teh Linda Imut di Bandung, hatur nuhun Teh Linda Imut. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya, di kawit awal ayeuna channel Budaya Sunda Panenengan. Bu Dr. Yulinda Belia tos ngarojong ka channel Budaya Sunda Panenengan. Kang Prabu Arjuna, hatur nuhun Kang Prabu Arjuna. Doyok nih pada channel sareng Ibu Yayah Manawi, hatur nuhun ya di Ciledug Banten. Ruslan Channel, hatur nuhun Kang Ruslan Channel. Ibu Yayah, alhamdulillah ya Bu ya. Terus ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Semangat ya komen-komen di Bu Yayah. Kang Eki Ginanjar Bandung, hatur nuhun Kang Eki. Kang Eka Bangbang Kamajaya di Balendah Bandung, hatur nuhun. Teh Sri Hartati, hatur nuhun. Teh Suhyati M, hatur nuhun. Teh Is Juliani, hatur nuhun. Teh Is oge tikawit awal channel Budaya Sunda Panenengan terus ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Teh Tami Maliha, hatur nuhun Teh Tami Maliha di Ciamis. Teh Luna Irma Rusdianto, hatur nuhun Teh Irma oge tos ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Kang Hari Ismail oge hatur nuhun pisan tos ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, dimudahkeun rezekina, dipasihan kesehatan salalawisna. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teruskeun deui. Ayeuna malik diheula nyaritakeun Bahradia jeung si Bangpak anu harita kabur ti heula. Nya lantaran sieun ku bimarah teh anu disangka kumarahna mah jurig. Teu lila duanana geus aranjog ka imah Bahradia, datang-datang oge langsung bae ngagarubdageun maneh kana taleupuh meureun bakat tingku cape-capena. Napas Bahradia jeung si Ekek sarua haheho. Katempo kesangna oge mending ngalucur saawak-awak. Sanggeus rada lila kadenge si Bangpak cumarita. Oh, untung urang teh salalamatnya Abah. Teu sampe dikerekep tah ku jurig Nabi marah. Cek si Bangpak mimiti kadenge cumarita. Bener. Lamun teu kabur lompat mah sigana urang teh cilaka Bangpak. Tembal Bahradia. Duanana katempo pating rarenghap deui ngalatur napasna. Teu lila kadenge si Bangpak cumarita deui. Ari ambu edoh kumaha nasibna nya Abah? Wawas ambu mah katewa ku jurig Nabi marah. Cek si Bangpak. Bahradia mending renjag maena karek ingat ka ambu edoh anu kalah ditinggalkeun basana Pobi marah anu disangkana jurig teh. Abah karek ingat, babuas yang mau dicekeknya ku jurig Nyai marah. Kudu kumaha ari geus kieu Bangpak? Bisa-bisa Abah teh meureun ngalaman ngaduda tuh. Cek Bahradia katempo ngahulang. Kumaha lamun urang mangsul deui ka tempat nu tadi, Bah? Cuang tinggal. Hawa tos satu ka ambu. Bahradia kala ngahulang sigana mah. Bahradia mah teu wani ari kudu balik deui mah lantaran sieun bisi riwah Nabi marah aya keneh. Kumaha Bah? Cuang tinggal deui ka ditu tah kumaha? Hawa tos ka ambuna Bah. Cek si Bangpak deui. Keke heula Bangpak. Ari kudu balik deui mah teu wani dewek teh euy. Cuang tungguan bae lah di dieu. Lamun sampe ke sore si ambuna teu balik deui, cuang bewarakeun bae lamun si ambu teh geus maot. Syukur lamun balik deui. Tembal Bahradia. Ari si Bangpak ngan saukur unggek, main oge sabenerna mah sieun. Lamun kudu balik deui nyusul ambu edoh mah. Keur kitu kurunyung ambu edohna mucunghul, datang-datang teh langsung adiprek tiuk satengah ngabubutkeun maneh. Napas ambu edoh haheho, maklum tos lumpat teh diudag-udag munding. Bahradia barang napa majikanna datang mun dicuring hak hudang. Tah si ambu teh datang oge. Hanas Abah teh geus boga pikiran teu bener. Maksudna mah Abah teh kalah boga pikiran. Meureun kudu jadi duda Abah teh. Cek Bahradia asal ngap bae ngomongna. Atuh ambu edoh anu keur capek jeung loba ka seueul teh beuki seueul beuki ambek. Ngan untungna ambu edoh keur mamujeuhna karasa leuleus awakna. Keur mah maehna leuwih mikiran perkara Prabu Durakumala anu dipikasieun bisi ambek ka manehna. Lantaran salah wadal teh. Dasar nu tunjung, ari nyarita teh padu ngap bae. Lamun eueuh perkara leuwih penting diojak-wajak tah ku kami bibir teh.
Cek ambu Edo. Ye, lain padu ngapa Tidak tadi oge abah makan mikiran ambu. Maksud nama sieun bisi ambu kumaha-kumaha. Meureun abah teh bakal jadi duda. Heeh, nu kitu teh karana harus tunjung atuh. Tapi geus ayeuna mah kuring dihampura heula. Lantaran anu lebih penting di pikiran kuring. Tapi ieu mah urusan kami jeung abah. Maksudna naon deui urusan ambu jeung abah teh? Kajian teh ari ngomong teh. Ambu Edo ngalieu heula ka si Bang Pak tuluy pok nyarita. Geus kayak ngobrol di jero bae abah. Jadi mah si Bang Pak. Nya tuh be. Cek Bahradia bari jong nangtung. Ambu Edo oge nangtung lalaunan lantaran awakna masih keneh karasa leuleus. Tuluy duanana arasup ka jero. Ari si Bang Pak heran ngadenge kitu teh. Aya naon eta si abah jeung si ambu? Aing jadi penasaran. Diintip ku aing mah. Karentos si Bang Pak maehna jadi curiga bisi ngomong non boh naon. Tuluy maehna kakatayapan indit ka pipir imah. Ari Bahradia jeung ambu Edohna caturkeun bae geus area di jero kamar. Duanana katampo geus dariuk di pinggir ranjang. Kumaha ambu, aya naon sigana penting pisan kitu teh? Ambu Edoh can nembalan tapi kalah hudang heula. Terus tuang toong tina liang bilik keluar, breh katempo tapi teu rada jelas. Si Bang Pak siga nuker kaketepan ngadeuketan kana bilik pipir kamar manehna. Ambu Edoh seueul. Terus ngomong ka Bahradia tapi ngarewos. Kelah bah, itu si Bang Pak kurang ajar. Kalah ngintip di pipir imah. Lamun sampai kadangnya omongan orang kumanehna bahaya. Lantar ini mah urusan Prabu Kumala jeung masalah wadal teh anu kamari. Memang anak kudaon gitu perkara Prabu Durakumala jeung wadal teh. Kapan geus beres lain wadal mah? Ih, geus wae kalau ngomong heula. Urus ulah si Bang Pakna tuh kurang ajar. Ami urang lajongjon ngobrolna. Bahradia ngahulang cek pikirna. Lamun si Bang Pak diusir ku cara kasar bisi mata leuwih nyurigakeun. Tapi teu lila Bahradia boga akal tuluy ngaharewos ka Ambu Edo. Ambu, ayeuna mah kieu. Ambu sasarean heula dina ranjang, turuban ku kulambu. Terus goyang-goyangkeun ranjangna, ami pajarkeun ku si Bang Pak nu kenong di luar, urang keur kukudaan. Ari kami rek nguliwet ka tukang, rek nangkep baseuh si Bang Pak. Lamun cek bahasa budak orang mah, ami heraeun. Kapan lamun kitu mah kapok mah teh. Pasti indit moal ngintip deui. Karti lain maksud kami, ambu. Karti, tapi kanahan atuh kikituan sagala. Langsung bae carekan usir. Ye, kos apal bae sifat si Bang Pak. Lamun ku cara kasar kitu mah, engke malah maena bagi curiga. Si eta tuh, engke pura-pura na indit malah balik deui ngintip ngadengekeun urang. Heuh geus atuh geus kumaha bae geuat. Tembal Ambu Edo, sigana mah meureun kulantaran riet-rietna loba teuing masalah di pikiran kumanehna. Jadi akhirna menurut kana parentah ti Bahradia. Ari geus kitu mah, Bahradia tuluy buru-buru keluar ti kamar ka katepan terus keluar imah jalan ka dapur. Sedangkeun Ambu Edo buru-buru ngagoler dina ranjang sakumaha anu dititah ku Bahradia. Teu poho ranjangna teh ditutupkeun ku kulambu. Jadi teu bisa jelas lamun ditong ti luar mah. Di sajian pihak, si Bang Pak geus aya di pipir kamar Bahradia, katempo keur jung kajengke hayang noong ka jero. Dina hatena maena penasaran pisan hayang nyaho naon anu rek diobrolkeun ku Bahradia jeung Ambu Edo teh. Aduh, jangkung teuing jendela teh. Hese aing noong ka jerona. Lantaran hese noong ka jerona, si Bang Pak tungtungna mah ngan saukur ngantelkeun ceulik kana bilik. Sugan cenah bakal kadenge naon anu keur diobrolkeun di jero. Tapi nu kadenge kumanehna lain sora jalma anu ngarobrol, malah sora ranjang anu pating rareket. Si Bang Pak beuki panasaran, pikiranna geus langsung bae kana tu paraguh. Waduh, sigana malinkeun ngobrol penting atuh eta mah. Heueuh, meureun keur kekudaan. Aduh, urang-urang kieu eta si Abah jeung si Ambu. Heuh, tapi sigana masih Ambuna ieu teh nu garetek nama ieu. Gerentos si Bang Pak. Keur kitu kadenge pisan sora Ambu Edo anu ngomong aduh. Aduh. Ngomong anuh nama teuing tidak gor teuing naon, tapi pikeun si Bang Pak mah kalah kabeuki nimbulkeun panasaran. Heuh bener, eta kadenge nyebut aduh sagala. Sigana mah keur indah hoy si Abah jeung si Abu teh. Aing jadi penasaran. Hayang nyaho kos kumaha gayana ari jamakolot keur indah hoy. Karentos si Bang Pak. Terus si Bang Pak katempo luak liuk, breh katempo aya suluh leutik dina hanapeun manehna. Kot dicokot, tuluy suluh teh dipake nyorekan bilik. Bilik akhirna marada copong, si Bang Pak bunga. Halah, katempo ayeuna mah ku aing. Karentos si Bang Pak bari tuluy maehna noong tina sela-sela bilik. Bareh katempo ku si Bang Pak ranjang Ambu Edo teh goyang tarik. Siga bae aya nu keur motah dina ranjang. Atuh nempok itu si Bang Pak meninerian cidu. Heuh bener eta sigana keur indah hoy. Aduh. Tapi aing teu jelas nempona ieu.
Keur kitu teu kanyawan ku si Bangpak bahara dia nama geus aya nangtung di satu kangen manehna. Nempok kalakuan si Bangpak itu bahara dia menego godeg. Aduh dasar bujang pangkawara. Tawani-wani naong kaing. Gerentes bahara dia tuluy nepak tak si Bangpak. Plak. Tapi dasar keur husu si Bangpak baru-baru ngaliuk malah jongjun bae noong. Ku bahara dia ditepak deui. Si Bangpak engker bae teu ngaliuk terus noong. Tapi ayeuna mah leungeunna ngepeskeun dengan bahara dia bari ngomong siga seueuh. Cicing heula tuh nepakan betak tak aing. Itu kurame tuh goyang-goyang tuh. Cek si Bangpak bari ngepeskeun leungeun bahara dia. Ku bahara dia ditoel deui bari ayeuna mah bahara dia ge ngomong. Miluan atuh euy nongna. Cek bahara dia bari nepak tak si Bangpak deui. Ke heula tuh sakaliawang sia mah aing oge can jelas. Cek si Bangpak bari angker noong tina salah-salah bilik. Tapi teu lila si Bangpak ujug-ujug karenjag. Geuning aing asa apal sadan ngomong di tukang. Kerentes si Bangpak. Tuluy si Bangpak teh lalaunan ngalieu ka tukang. Anu breh si Bangpak langsung calangap beungeutna pias. Si horeng kakarek kanyawan ku manehna anu nepak tak teh bahara dia. Si Bangpak atuh ngan syukur bisa calangap rek ngomong sora teu kaluar. Nya era nya sieun dicarekan ku bahara dia. Ari bahara diana katempo molotot. Ngan waktosna seep ya dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.